gua. Oh no. Oke guys, Jangan lupa subscribe, like, and comment, comment. and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, oke? Aduh, gak poe hayu kieu hulang-hulang sare udang dahar sare deui eueuh kagiatan gak poe teh. Gara-gara virus berokok, aduh, aing mah ayo kieu batur Agustusan ieu rebahan pahlawan baheula mah hayang Agustusan teh meuni hese malahan hayang Agustusan teh kudu ngalawan heula bangsa serigala serigala geuningan bangsa penjajah. Tapi jamaah ayeuna anu rebahan jadi pahlawan, nempoan YouTube, nempoan Facebook, nu puguna mah kakah meakeun kota ya. Kota Subang, kota Kuningan, Indramayu jeung Lamongan. Lihat status orang pada pacaran, sedangkan aku hanya YouTuber. Aing baik ulin we keluar. Bahaya ya virus corona ge urang mah teh sieun. Keluar rek ulin aing mah ka babaturan wae. Ulin bosen urang ieu mah wae. Dia ke jero. Iya ini ada karena Ini kieu we rebahan. duh anjing panas-panas teh euy di luar angkat ka hareugan ya ada kumaha deui ya men da ceng banyak apa tuh. Ente karena eta? Karena YouTube we. Nah, mana cing we di imah gin? Ai kabogo mah ka mana? Ih, nah kan kabogo kota Malang, kota Banten. Gebetan hilang di tikung temen. Waduh. Gin, ing panas kieu euy Panas. naonnya alusnya nah ka dieu gak cek aing ayeuna kan hayang seger-segernya keur panas kieu mah kumaha uang ngalah jambu anu Pak RT Tah, benar ngeunah tapi nya ngalah jambu eta teh ulah ku urang ngalana Heeh, itu udah bisa kapanggihan ku urang mah. ku sahanya tah Si Ajis. masih aja sih emang aya di mana Aya tuh cang sampur ka ditu. hayu doa Ayo, yuk, yuk. yes oi Aya nontar. ka dieu we heula ka dieu Aya nontar. ante ka kebun bapak urang yap Naon? pengalah jambu di situ Loba. loba keur maneh mah nya ente rek mau sabaraha wae oge bae kumaha tah Rek moal. Siap, hayu. ayo Aing we ulin batur kemana nya euy? Oh, aing si Sancai euy, can sampeur ah.
Anjing aya euy sancainya. Cai. Ayo wanggulin sia mah. Hop, sing hop. Ayo wanggulin. Mah, cieun, Tunggu naon? virus. Sama gede-gede virus. Ari embung ai maneh teu maca berita. Kita naon? Eta berita sia, pancek Donald Trump oge. Cicing di mah. Tong mana? Ah, naon saja. Virus ya mah. Ai sieun. Nah, dari mananya? Gitu si Sandi euy. Diajak ulin hubungan. Ngomong ke sieun ke virus. Ayo Mang Kang, cemen pisan Ayo. awak badan. Dek, anjing mobilan juga kucing. Kucing yang di imah. Alah batan awak badan. Dek, nah, dari mana hayu? Dulu itu si Unyil. Kau masih Oji deh. Iya ngajak. Mana? Hayu ulin kucing di imah. Embung. Kenapa? Sieun. Virus. Awak badan sieun ku virus, sieun mah ulah ku virus, Jang. Lu sieun mah kamunya cinta dia Jang. Ayo. Lagi dam. Tar mana kebun bapak mana nu aya tangkal jambuan deh. Deket dia tuh. Oh itu tuh. Mana? Itu tuh. Oh itu tuh tangkal jambu tuh. Ayo ayo. Tah, iya tangkalan tuh. Mana? Oh, kan dia tuh. Gin maneh naik gin. Imbung atuh da teu bisa naik tangkal mah. Maneh tah? Komo urang jeba urang suku geus cedera kitu. Lemah geus aing naik atuh. Anjing mana ada jagoan atuh. Oh, kade. Nah, bari ini kan tuh bulan. Yo badag yo. Sok lu. Ah, maneh lah. Ah, sok naon nu gede. Mana mun beak di bubuk maneh? Wah, tuh. Oh, kuat alaan we sakumaha loba oge. Maneh mah. Yo jadi. Gin, ke dia. Ya, aya namanya bisi Pak RT datang manten. Yap si Aji suang tinggalkeun. Hayu. Tapi api-apina itu urang rek meuli gula ka ditu. Heeh nyen rujak. Heeh, nganjeun rujak erek mah. Heeh, ya. Yes. Oi. Urang ka ditu heulanya kajian rujak penuang di rujak ya jambu. Heeh. Erek mah kitu. Ayo Atuh nya, ente sok we ngalah heula sing lobanya. Kadek singeuna. siap. Singeuna. Heeh, siap ngana sok eta mah lanjut we. Naon? Lanjut we eta maneh Siap. lanjut. Ayo. Ayo. Waduh, jambu aing aya nu maling saha itu? Waduh, bahaya ini mah. Woi, sama nih, datang ke jambu aing sugan maling sih mah. Hujan angin. Ada rewas we. Ayo tanggal jambu aing aku mesti ditayakan. Ih bae tangkal nu babaturan Bapak Abi. Saha? Eta? Oh, saha eta teh? Eta. Saha? Ah ketanya wae polisi lain. Ih, sati kuatan goblok ah. Eh. Gua cenah. Jambu si utar ieu mah. Saha saudara saha? Ih, tanggal jambu nu aing Kalem ieu. kalem atuh. Kalem Pak RT. Geus Maneh umur geus suka kolot. bawa ku aing ke polisi. Aduh ayo parawan.
Boh, gelo budak teh euy. Lompatan siga ninja dua tak gua bongahakan euy samping euy. Kemana budak kita kapangi sih nya? Gara-gara si Utara yang si Gigin nipu babal mah. Barudak euy. Pengejar ilan euy. Aing tipu barudak tengah jalan Pak RT, cerik-cerik Pak RT na lah. Barudak. Mana lewat ah? Di mana we? Iraha. Di mah urang hayu atuh. Ayo jeung naon? Jeung lauk. Asli? Aya urang aya lauk mah di imah. Balik. Heeh, aya. Geus sasak? Aya. Sasak? Babari tinggal nguseup. Nguseup oh di balong. Ayo. Balong saha? Balong urang aya. Hayu. Di mana balong? Aya di ditu iya. Kayak mau saya lupa kayak urusan. Mana nomor jamnya? Tah, ieu balongna. Bener euy geuning lo balaukna. Heeh, main nguseup ke maneh nguseup di dieu. Urang ngaliwat. Ieu sabaraha hiji idealna ieu teh? Loba lah Lah citu ngaran badag. haci kop sakarep maneh hayang nu kumaha wae ge. Cik tong tingali. Loba tuh lah teh lu paus euy. Heeh, tuh hiu lu diaradu. Pak asor euy. Bener. Geus lah paus Maneh maneh nguseup urang ngaliwatnya. Kabehnya. Kop. Aduh, aya acara naon saya teh mere lauk sagala. Mapai jalan setapak gigit ka hiji desa. Kenaon Jang? Oh, siap Kang euy. Oh, keur ngeuseub. Oh, katuh. Kela rarasan mah tadi teh balong Pak RT nya. Heeh, sigana. Pak RT. Balong nu dilebak teh nu Pak RT lain. Eta budak, bukna beureum. Keur nguseup di dinya. Serius aduh demi Allah. Aduh, tadi jam buahna lauk yang naon ka budak nya. Aduh. Eta barudak moal ku naon ku Pak RT. Da si RT mah rada gelo saeutik. Ah, cang udag ah. Naon ieu kelak. Naon ieu? Betul masuk di balong aing kumaha lain, kenal lain RT ini. Ieu balong kelak ieu penyepan heula. Nah. Teh menang pasok pangkeun lah. Kela Pak RT kela ke mana? Geus ulah emosi cing lah ngobrol di dieu. Di mana? Ngobrol di dieu kalem. Mun geus pusing tadi. Leungit ieu teh leungit jambu tadi katanya. Ayeuna geus lauk. Aduh, pusing. Geus kajeun Pak RT ikhlaskeun. Ngaran lagi barudak wajar keur masa-masana. Pak RT ge pernah ngora meureun. Ih, heueuh nya. Ulah emosi teuing bisi darah tinggi. Paeh we kitu. Paeh mah geus pasti bakal. Anu mah bisi diterehan paehna gitu. Heueuh nya. Geus ngobrol nya. A few moments later. Kayak heula semua. Anjing doana. Usaha tuh. Usahanya kalau oh si Openg yang perempuan. Oh, sok. Telepon Nya, kumaha cai? Halo. Di mana? Di Tonggo. Tadi ngelewat. Barudak loba di dinya. Loba. Heeh.
Orang iya keur jeung Pak RT ajak ulah. Oh sok ajakan we. Pak RT oge. Dari usaha urang daharna. Buru ya geus lapar doh. Oh sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, di mana aja dah? Gus. Pak RT di lebaknya barudak keur ngaraliwet. Ek milu moal. Ayo wae. Nya hayu. Tadi si Sancai nelpon. Terus Cenah diajak ka lebak geus ngaraliwet. ayo jadikan OTW langsung. Ayo. Ayo ini. Ya Pak RT masuk deh Siun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tungguan tadi. Alhamdulillah. Geus asaknya. Oh, Pak RT sehat. Damang oke. Mesti selek salim mana? Siap. Itu kumaha? Kurang dah. Doa lah jadi nyapan. Oh, pimpin doa. Ya, mata tadi ge nungguan panan. Sebelum kita makan, mari kita baca Fatihah dalam hati masing-masing. Nah, Betul Al-Fatihah mana? Oh, doa makan ayo. pimpin. Bisa tapi Itu bisa. pimpin semua. Pimpin. Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Balik yuk atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana bima rojaktana bima rojaktana wakina wakina adabana. adabana. Amin. Amin. Mulai teh. Mulai. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah geunya. Melikot di mana wae Pak RT? Aya ngeunah kieu lauk. Yo mending enak pisan. Ayo sabaran aya di alam dunia. Dimilik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu disyukuri gitu nya. Alhamdulillah. Gening mana ya dia? Tadi Pak RT nah ngambek-ngambek kurang pada merem jambu. Nah, gening jamu nu aing teh mah. Pan ieu ge lauk nu aloh anu kebetulan ayana di balong Pak RT. Jadi itu lauk ti. Pak RT. Jangan lupa kunjungi channel Ngoleang Production untuk melihat keseharian syuting kita Di balik layar.